Welcome to Tulak Tolak Official. Ya, kita unboxing dulu nih sebuah nangka besar. Aduh, nangka besar, nangka enak, nangka kuning nih. Aduh, mau ayah ini mah di pasar ogen kieu. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan? Ini makanan enak, cuy. Wah. Masa nih? Nih, banyak. Nih, tahu nggak ini apaan? Apaan nih? Itu nangka PN. Enak dong. Tutorialnya bukanya kayak gimana nih? Aduh. Itu kamu tahu ini yang aku harus dimakan nih. Apanya nih? Apanya nih? Nih satu nangka nih, pesek dulu. Sek. Nah, Terus ambil tengahnya ini. ambil tengahnya. Terus Nah, kulitnya membuang aja. kulit buah. Aku geger dah. Hasil. Nah, dia itu ayo nak. Hal kieu ini yang kikieuan we ayo tadi. Ayo. Hah? Itunya. Yo. Banting dah tak? Banting deh. Goblok siapa yang termasuk kok? Kayak ada talang layangan, euy. Panjang ya si gana lupa. Sedang aing deui. Dek, eta mah nih. Goblok ya. Apura nang layangan gede. Naon belengep? Lain melengap. Naon? Iya. Astag. Naon? Kita porsi aing itu tuh. Ngomong itu tadi anjing. Oh, iya jigana udah tujuan teh euy. Jigana bener ieu. Punten. Enggak, Pada tumaros itu teh. Nun. Kana wis saurna itu teh bade bisa pasaran sabaraha? Jadi ical. Jadi ical. Nun. Nah, boleh diical eta anu paling dinya teh. Pasaran sabaraha? Jadi ical dah. Jadi ical. Ya. Aban kenging info mah abi bade diical eta teh. Sabaraha nya? Pasaran. Nuhun. Upami pasaran dijual mah tuh ke upami nyenak mait kumaha di ieu mah mau. Punten ha. Bade tumaros terang ka jalmi ieu teh. Oh jami nu eta? Eta mah jami lieur atuh da kade sekulak balik ka deui. Unggal poe ge sok aya bulak balik ka dieu. Saon itu mah? Unggal tasnya bae eta mah da sok kitu. Oh iya teh jalmi lieur. Aing sugan waras jalma teh. Ya tuh nitip di dia ah. Alah cari cing sugan ngaronten. Si Haji dia nyamper kayak mama mereka Ciberem. Loh, kumaha soalnya pasaring singang gitu. Supaya tuh saji mah geus gede ieu mah nya sabiha tuh. Heeh, ngobrol nya euy. Ngobrol. Tuh, wajah. Oh yuk, nanyakeun ka ditu yuk. Hafal tuh. Punten A. Bade naroskeun jalmi. Mangga kumaha ciri-ciri jalmina? Dia gerak dia. Jelaskan ku abi dia. Ya, kieu ya ciri-ciri teh eta. Jalmi teh kieu. Eta badak dulu nak. Ya, jalmi ieu mah di bumi ieu ye. Nah, Tah, apa bae? Teh ieu ayo. Jendelana sabar hiji eta. Tah, Bumi na teh nu ieu nya terang atuh aya namanya nya. Di palik kulon di Pulih kulon. Nuhun. Oh, nya siap atuh. Sok nya. Nya. Ya, iya. Yuk, Oh, sana nya. ya. nuhun lah sedana.
Yang ngopi aing aing ka satpam kitu sugan aya sok satpam tulang tolong apa molor deui anjing aya kopi ka dieu wae gawean gerai Kenapa sih ya? Status ya aduh. Dia persib seberapa kosong tuh? Pan hiji anjing aing Keblok anjing si Mail Sol cengeng kahulang-hulang anjing tulag tolong. Ini dahareun sama oh payang mah dah. Han goblok sia nipu aing. Kebalik. A few moments later. Ben. Naon? Kunaon? Aing minta diskusi ya. Ini siang dan naon eta? Naon ya? Balang ngep naon ieu? Ngadanu kieu sia. Aing ketipu si eta aing goblok. Hari ini kita tutorialnya iya masak biji naon biji nangka makanan khas dulu orang-orang penjajahan iya mah mula-mula kita masukkan biji kariwolna naon cenah kariwol teh kari ngahua semuanya lah biar cepat. Sudah kayak gini kita tunggu sampai 15 menit lah 15 menit mau hilang kayaknya duduk oi Aduh, woi